Is eta mah ka Joni doang nu edan nu eudeuh ting bating. Beres heula lah. Makan nu Joni. Mana? Aduh. Wah, yang busi. Ting. Nah. Pohon temu sendok lah. Kenteng we. Saya mah cowoknya lah. Esa teh. Yuk. Aduh, nyang heui na di pagar teuing. Aduh, dak di kebon. Saukur nu kataong di dieu doang. Anu lain mah teu kataong, komo nu pelebah kidul. Teu kasasap-sasapan acan jukut hiji. Ih. Tinglah nu pelebah kidul mah senang ku si Karmin bae. Mana di jelema si Karmin? Kebon hayang geura ditoong. Lah. Aduh. Wah. Tanahna badeuk. Dikeun lah. Lele. Coy. Wah, ceki ucing ya. Kurang nyeun kue nanya. Anu rada ngeunah. Yalah pakelah, aduh. Supaya biang. Aduh. Tanah gede. Sedang icin lah. Supaya empuk. Gier. Di lempung lagi. Gier. Nah, bebelah. Kir di jukutan. Dekat timu ko yang dekat panggil. Aduh, kir. Aduh, salah ngadlot ting. Aduh, nyeri. Aduh, dia kayu. Lah di dieu di. Aduh, anjir. Nyeri. Lah, lanjutilah. Nah, kurang hiasilan hias. Nah. Cepel leuning nage. Aduh. Ieu leungeun, kunaon deui eta kamari. Aduh. Anak-anak aingnya. Arah kebalik. Deui sakabur aing lah gara kamari sih. Ku aing ngomong jorok si Joni nya. Salah aing nya. Pare kabur digawe deui kieu teh nya anak aing. Soalna isuk ieu. Aduh, aing mana sibuk kieu. Anak-anak kabur. Aing nu bantuan di biasa kira-kira ndaekeun nya. Digawe di warung aing yo. Aduh aing geus kieu mah rada ieu oge ya. Sibuk. Aduh, bos. Hampura, bos. Hampura. Masyaallah, hampura, bos. Ayeuna ne, Aduh. Masyaallah, bos. Hampura, bos. Bos, hampura, bos. Diukeulah, bos. Aduh. Hampura, bos. Aduh, bos, hampura diukeulah, bos. Geus diuk yo, ceuk naon? Aduh, bos, aing tadi di belah kidul nong kebon. Eta doang aing nu makan teh bos pareureus kana leungeun. Ting jurig ting naon teh, bos? Ngajeding jurig nambakan min sia mah ku aya bae. Ih, 3 kali, bos. Kana leungeun mamang jeung kana suku segala. Aduh. Ku ari nyeri keneh ieu, bos yo. Hah? Lomna si Karmin kurang geus beunang ya katembak. sugan pincang gitu nya. Oh, anu ngadenge mah cenah mah ararateul. Dieu keula ge. Ararateul mah bolai. Dieu keula.
Ji, aing mah eta. Kumanya aing si Karmin aing si kunonon bae aing mah. Nya bos Ijalna, aing boga sagala pakaian loba aing sing dilaporkeun ka mamana aing kana. Mal kunaon nya? Aduh. Teh. RT kalah hees. Woi, teh. Udah. Aduh, aing ngimpi ngeunah ya aduh. Ih, Terus bek. Aduh, beli diapet ya, nyeri beteng. dia apa? Oh, Bisa kunaon? nyeri beteng. Aduh, aing diapet. Kayak diapet, diapet. Teh. Hah? Ngomong-ngomong cina anak RT kemari balik kah? Oh, udah korek kabur aing lah kali ieu. Kira tukang warung ku aing. Eueuh. Sok laju kabur bae jeung teh. Oh, Teh aing. arti. Aing gara kamari si ku aing. Dia laga ieu, nepi jorokeun kabur. Wari, kamana buah malah aing salieur, buka anak hiji lah. Bagus kok diapet ya. Diapet. Oh, Iya, Be, yo. Hei, ulah diapet sia, Bek. Yo. Yo dengan aing nih. Iya, yo. Bek yo, obat bujara bae yo, cabe yo sia yo. tuh ieu mah ngaparahan Hah? sama teh. Ih, upar eta cabe borem. Pak RT bae ge hakan geran. Yeay, siam yo. Tah, jeung tomat, cabe. Entos beres, ndek kantoran Ajoni lah. Kemana sih Gebek? Beak barang nama dia oke. Gila. Mana di Bek? Bek. Aduh. Lelis kemana keluar meureun? Aduh, kadang lah. Bener teh aing mah kade genek meuli obat ilmu sambelon. Kayak obat naon sih ya sebenarnya ya? Dapat. Ih, aing mah bisa ditipu ku aing. Ih. Kumaha mau kana sih ya? Kumaha mau kana nya? Masih amat yo. Aing mah tukang warung ongko jing. Ih, Tah, teh. bener, yo. Ih. Diapet. Tah, iya dapat yo. Tah, mending ieu yo, hoi. Tah, bisa grip sia. Tah, bisa grip. Dapat aing meulin meksa grip teh. Yeay, aing. Ih, wajing dapat mah. Hah? Eueuh, Bawa. Mus aing mah hei, mending cabe sinu aya tah, cabe. nek ngaliwat mah don. Oh, cabe mah aya tah, loba tah. Lah, buat tenang aya aing ge, cuman ge kepercayaan ka aing teh. Bener dia Ji, aing mah rada kumaha ka dia mah kurang percaya aing mah beungeut na ge dong homo dia mah. Aduh, dulu asa Allah, lucuan banget dia mah aing. Seriusan aing mah beungeut dia mah dong bool kebo pokona mah dulu masa Allah nak kebi-kebina ge. Itu sia mah. Hah? Kana aing kitu. Atuh kumaha jeung dia mah fakta pan ieu mah. Budak leutik ge siga nama sawan heuleuh beungeut dia. Beungeut rampok sebab dia mah. Demina teuing aing mah. Kiraku endet. Geus laing aya mah menjadi burung. Kumaha ge yo? Bagus lah. Aing mah. Moal cabe yo. Moal, Tomat, moal, bawang, moal. moal. Hei, aing mah. Teh. Aing ge. Aya bae aing mah. Ganggu bae ngeunah Ngapa bodoh kumaha bos, ieu mah serius bos mah teu percaya kasih Karmin laju nama ye euy. Coba aing buktikeun tong lah aing. Teu percaya aing mah ngajading aing jurig teu beurang. Hayu bos, dek dibuktikeun mah lah, urang siap bae buktikeun mah ye lah. Keh heula eta ngabedilna kumaha pake naon? Eta mah teu puguh bos karasa nyeri jeung peureuss bae kana leungeun ye ku ari bagian pepeureussna kana leungeun ye. Beunang kana naon gitu. Kana leungeun bos, aduh. Eta diusapan bae nya leungeunna. Oh bos, waduh. Jauh ka pejit ieu lah men lah aing eta mah leungeun mah. Atuh karuhan bos jauh ka beujit teh mah. Atuh kumaha aya nyeri dina leungeun mah bos. Naon jeung mah hendep-hendep pan lakunan budak leutik. Aya hendep teh naon jeung? Tuh hendet. Nyawa teh kan hendet. Taneuh. Hendet. Oh, dusun dia mah goblok doangan. Pamali dia, bejakeun ke bapak dia. Cuma ngeres bae pikiranna. Naon oge hendep naon? Hendet, taneuh hendet. Oh, taneuh. Oke, aya taneuh mah. Ji. Da doang harimau bae pisiunun aing mah. Ke aing balik. Atuh aing mah. Incuna ieu. Tuna naon? Hah? Incuna. Aing incuna naon bo? Tong budak eudeuh dia sok aing mah. Kedeung-kedeung mah gelo sigana dia. Pun aing mah. Woi, si Abek ngalalaga aing bae. Iya
Rawas. Aduh. Meh jantung aing ragak siapa? Tega dia menghaudangkeun aing kitu bek. Aduh. Meh beng teh jantungan dia mah. Aduh. Terus mana jeung dia? Tas di warung aing melebat diapat. Naonan? Mus beuteng. Oh, mus beuteung aing. Aduh, makan pucuk jambu. Eueuh mah. Teh digigir loba. Kepucukan. Wah, aku bek siapa? Ngan edeg-edegan kodang budak leutik. Ih, Selain sudah ngacaprak aing, lalieur aing mah. Da inget teu nu kamari. Anu urang teh kerjaan ka Pak RT. Eta saya tah ngaranna. Nya teu sama anak PRT tapi teu nyawa arana. bulenya eta mah Papua nya. Ih, pun aing mah. Oh, budak Papua ieu bule. Ku bule letang. Ieu bule mah orang Korea. Bule karak mah. Oh, kitu meureunnya. Geus laing aing mah aing balik ieu aing nyatu teu kuat aing. Ayo anterin yuk. Ayo, geus lah aing. Orang pulah ayo. Geus lah ulah ditoong, hulap aing nong ka ditu mah. Loba reungit aing teu kuat palebah ditu mah. Ayo segera lanjutkeun men di dieu ya. Balak keneh tuh di dieu. Dulu geus alis geus ting tarangtung keneh. Bos lah. Lanjut deh urang di dia belah. Di nu deket. Geus di dieu kaki dulu urang lempang. Manun teh colok be bolsnya jeung lingis ke ge lancar eta ngising. Palong dia mah Jon atuh nyeri bola aing. Wah ini bejaan dia mah kitu, nasehatan. Eta bener, hiji obat kos kitu dikorek-korek make linggis. Ih, dia mah. Nu edan anyar meureun. Oh, bisi hayang mah ngajajal kitu emang bejaan be sia. Yo, di dieu Bang yo, balak keneh tuh ho. Oh, nu belah di bosnya. Yo, ieu itu tuh. Ya, bener bos, oh bener. Ayo geus gawean heula. Ah, Bantuan ku urang ya. bos, kuarit bos. Ih, aduh, bisa kayak cucuk bos. Ih, gede laga dia Mang. Pakai leukin pengen jadi. Aku mah bos ya karena cucuk menyeri. Aduh. Pan cucuk mah teu bisa dipuasaan, bos kumaha Mang, bos. Waduh. Awas petit alus. Oh, Cabut, lu ngomong belah aing. Moal ta, bos ta. Henteu bos. Ya Bang, iya Mang euy. Naon teh bos? Hiji dita cabut. Oh, bos ieu nya. Heeh. Tah, bos bener geus kieu yeuh. Dak kawawa. Kunaon bos? Aing ngising. Aduh, sok ngisingkeun anak buah. Bae bos mah. Ngeparek kieu. Geus gerak, ayo gerak bos. Gerak ngising heula lah. Oh, cocong bae nya. Oh. Kayak ka dieu yo. Ka dieu kayak. Oh. Bos ijal mata kitu tah ka anak buah teh hayang ngising be. Hah, aing laju nama yeuh. Sorangan deui bae gawe teh lah. Bung lah aing, Bung. Naoneun? Bung aing. Ieu teh nyeri ieu. Beungeut sia teh nyeri. Wah, bong bek tadi melalagaan aing. Terus kumaha ieu jaho alhamdulillah nyabeak dia. Oh iya bek barang beak bek. Seharusnya ngajual nama. Lah diuk. Aduh. Terus kopi kan bek. Aduh, encan Jon. Ih, pake bae duit itu ngopi, seduh bae teuin, beli rokona ka ditu, beli kue. Heeh. Pake bae ulah isin-isin. Bener can ngopi disuk. Encan. Ih, mana sih barang geus beak ngopi can acan. Encan 4 kali maksudna mah Jon. Buset, dia mau sebeakeun. Parah dia mah bek. Ih, geus can ngopi. Cuman karak biak 5 gelas doang. Eta sia. Maksudna mancan ka 7 kali naing sapoe ieu. Lapar amat betul yang dinya. Dar Jon lapar mah. Aduh, bek cara apa nya? Aduh, seru aja nang cara apa. Aduh, buat ngebelak-belak yang can dahar pinuh kopi. Jon. Hoi. Salam Jon. Aja nih. Neng, saya malah ngudangkeun aing ji. Kata Jon. TTM biasa. Nanti teh. Teman tapi mesra. Ih, udah nyawakan TTM jeung bek. Enak neng. Iya, A. Naon ya? Anjing ya hejo amat. Tuh, tinggal di bae lah. Oke, tinggalinya. Lah maka dibuka lah neng, ke dieu teuneun bek ka dapur ieu mah. Ngedok salengeuna. Tuh, keponya neng ya. Ih, loba omong ji, geus cicing bae. Orang mawat dia Jon. Ih, lalagan ieu mah gitu. A, ulin yuk, A. Kemana neng? Ke tempat biasa teh, A. Tumben neng ngajak ulin ka. Geus lah jauh nih, aya hayang endek-endek ke Oke burung. Tapi Ayo. nenek ieu lah nya. Heeh. Bek di dieu nya. Ngopi-ngopi burung oh.
Berapa mau kue Jon dia balik na? Oke, yang mau kue balik nah, tangan beda dia. Yuk nya.